Nyeri hati sebenerna salah sahiji cara pangeran keur ngelingan urang ngarah teu cida telem dina perasaan. Tong aneh lamun Allah ngahaja nancepkeun pasek tunggara, ngajauhkeun urang jeung jalma nu dipika cinta, ngarah urang teu terus-terusan ngabalad jeung dosa. Sabab aya kalana cinta ka sama makhluk mohon urang ka pangeran. Urang sok teu sadar yen Allah ge sami gaduh rasa timuruan. Anjeunna alim ningali makhluk urang kacida mika cinta jalma nepi ka poho kanu makawasa. Saenggeusna tunggara nancepna ati jalma nu dipika cinta ngajauh pergi. Cara nu panghade-hadena nyaeta sujud jeung masrahkeun diri ka nu Maha Suci. Sing percaya tunggara bakal diganti ku bagjana ati, jalma nu dipika cinta diganti ku nu leuwih ti kamari. Sing yakin nu Maha Kawasa moal pernah jalir janji.